Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam 5 rupa, arapalkeun sing barisa. Kawajiban keur muslimna, pados salamet engkena. Nu kahiji syahadat, 2 janten syarat nu utama. Ngajalankeun ibadahna, ti salat dugi hajina. Nu kaduana teh salat 5 waktos tong kaliwat. Pados afdol tambih sunat, nu muakad entong elat. Lajeng zakat katiluna, ti rupa-rupa hartana. Oge fitrah keur dirina, nu dibikeun kanu hakna. Nu kaopat puasana, bulan Ramadan waktuna. Pami sampurna Sya'bana, tawa katingal hilalna. Kalimana munggah haji, pikeun anu mampu haji. Nu wajibna mah sakali, pek pigawe sing tarapti.